Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang ngalajeng gendai hancak deresan orang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Yajibu wajib syar'an mungguh syara' ala mukallafin kasakabeh jalma mukallaf ay baligin tegesna anu balig akilin anu berakal qad balagothu anu nyata geus nepi ka itu mukallaf naon dakwatur rasuli dakwahna utusan sallallahu alaihi wasallam. Naon ayat azima yen ngayakinkeun ieu mukallaf bikul lima kana sakabeh perkara yajibu anu wajib ieu emma lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil ieu emma wa ma sareng kana perkara yajuzu anu wenang ieu emma fi haqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Wa kaza sareng eta nya kitu deui wajib yajibu wajib alaihi ka mukallaf naon aya jazima yen ngayakinkeun ieu mukallaf bima kana perkara yajibu anu wajib ieu emma wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil ieu emma wa ma sareng kana perkara yajuzu anu wenang ieu emma bihaqqir rasuli di hakna pirang utusan alaihi lamu sareng kasalamatan. Walamma kana sareng nalika ana aya naon kulun sakabehna minal wajibi tina anu wajib wal mustahili sareng anu mustahil wal jaizi sareng anu wenang mutawakkifan eta anu ngadago ala ta'rifi kana patokan li annal hukma karena sayaktosna hukum bisyai'i li annal hukma karena sayaktosna hukum bisyai'i kana hiji perkara au alaihi atawa kana itu syai' far'un eta cabang anta syawurihi tina pahamna itu syai' fala tahkumu mangka ulah ngahukuman anjeun ala syai'i kana hiji perkara bi annahu karena sayaktosna itu syai' te wajibun eta wajib au mustahilun atawa mustahil au jaizun atawa wenang hatta ta'rifa sehingga nyaho anjeun maknahu kana maknana itu syai' pada tu ngamimitian kuring bi ta'rifiha kana definisi atawa patokatanana itu anu kabeh fakultu ngucap kuring pal wajibu mangka ari anu wajib huwa eta ari itu wajib te allazi eta anu la yumkinu teu mungkin naon adamuhu eueuhna ieu ladi wazalika sareng ari itu wajib kata hayuzi eta saperti ngalap tempat lil jirmi pikeun jirim wa kadzatihi ta'ala saperti datna Allah ta'ala wa sifatihi sareng pirang-pirang sifatna Allah ta'ala fa inna kullan karena saban-saban sahiji min fa inna kullan karena saban karena sakabehna min humatina itu kata hayu jijilmi sareng datihi la yumkinu eta henteu mungkin naon adamuhu eueuhna itu kulun wal mustahilu sareng ari mustahil huwa eta ari itu mustahil te allazi eta anu la yumkinu henteu mungkin naon wujuduhu ayana itu ladi kaadami tahayyuji saperti henteu ngalap tempat lil jirmi kana jilim wa kasyariki sareng saperti anu ngarejengan lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Allahu ari Allah anhu tina itu syarik teh uluan eta anu maha luhur kabiron tur anu maha agung. Wal jaizu sareng ari anu jaiz wa eta ari itu jaiz te allazi eta anu yumkinu mungkin naon wujuduhu ayana itu ladi wa adamuhu sareng eueuhna ladi wazalika sareng ari itu ladi al jaiz teh kawi tati rusuli eta saperti diutusna pirang-pirang utusan alaihi meta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan wa itsabatul muti'i sareng ngaganjarna jalma anu taat
wakawaladin sareng budak li Zaidin ka Zaid. Pamimma mangka eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala isyruna ari 20 naonana sifatan sifatna wajibatun anu wajib. Aya takbalu tegasna henteu nampa itu sifat al intifaa kana eueuh wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yastahilu anu mustahil alaihi ka Gusti Allah isyruna ari 20 naonana sifatan sifatna mustahilatun anu mustahil. Aya takbalu tegasna henteu nampa itu sifat asubuta kana tetep fatil kamangka ari itu anu kabeh arbauna eta 40 naonana akidatan akidahna wayudhamu sareng dikumpulkeun lidzalika kana itu arbaun naon al jaizu anu wenang fayakunu mangka aya naon al jami'u anu kabeh ihda wa arba'ina eta 41 naonana akidatan akidahna wajibu sareng wajib li rusuli ka pirang-pirang utusan alaihi meta moga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon arba'u sifatin opat pirang-pirang sifat wajibatun anu wajib aya takbalu tegasna henteu nampa itu arba'u sifat al intifaa kana eueuh wa yastahilu sareng mustahil fi haqqihim di hakna para rasul alaihi meta moga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon arbaun opat sifat ya ari itu arba teh didul arba'il wajibati eta lalawanan opat sifat anu wajib wa yudhamu sareng dikumpulkeun lidzalika kana itu wajib sareng mustahil teh naon al jaizu anu jaiz fal jami'u mangka ari sakabehna tis'u sifatin eta salapan pirang-pirang sifat pihakir rusuli di hakna pirang-pirang rasul alaihi meta moga tetep ka para rasul sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan tudammu dikumpulkeun naon lil ihda wa arba'ina sifat 41 allati anu bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala fayakunu mangka aya naon al jami'u anu kabeh khamsina eta 50 naonana akidatan akidahna yajibu anu wajib ala kulli mukallafin ka satiap jalma mukallaf naon aya jazima yen yakinkeun ieu mukallaf biha kana itu anu kabeh sakitu heula wallahu a'lam bishawab.